Baik, abi teh warang ke Bayu yang pangmindahkeun kenteng anu di si jalan ka bumi. Kersa teu? Kersa wae Pak Lurah, bade iraha. Ih, ayeuna pisan, Bay. Nah tuh, ayo. Cuk. Tah, iya baik kentengna. Soknya, abi ngantosan di bumi. On. Baik. Euy, enaon Mang Aop? Yo, eta mawaan kenteng usaha. Iya, pan tadi Pak Lurah nih tah. Indah dah. Kanan maneh, kos balik diburuhan wae. Yuh, kamari ke warung maranjuk ka urang. Oh, gitu Mang Aop. Tapi heuh kita heuh Mang Aop. Salah orang balik dewe lah, moal, kunaon dewe. Bener oge, untung aya Mang Aop ngabejaan. Maka mana wae si Bayu can aya keneh wae mohon kenteng. Kudu didempo ieu mah. Yo, aku mah hari maneh cicing wae. Nungguan di imah. Terjadi moan kenteng teh Pak Lurah, teu ngarareuna, kabatur we. Naku mah aing mah. Ongkos tadi daek, ayeuna kalah teu purun. Pararuguh pisan. Tuh, ini tuh. Tuh, pangmawaan kenteng tuh ka imah ka ditu tuh. Yuk, pulang di buruhan ieu. Wah, Ya, Siap, Pak Lurah, siap. Pak Lurah abi ge daek atuh ayeuna mah. Bade ayeuna nyenakeun kenteng. yang teuing. Gara-gara Mang Aop kabeh ge.